mitra kumada ramang, alhamdulillah. Ai urang aya hibar pangduati nu maha kawasanya para mitra di paparin sehat tiasa tepangdang deui. Mang Jaya di studio sareng kru Mang Jaya official atuh mitra di tempat ligina sewang-sewangan hatur nuhun we sakuliah dunya para mitra. Ai di Mang Jaya official tiasa nampi nu preugi maya saluranana we nya kitu ya para mitra. Nuju naon ge maya salurana mah tiasa nampi insyaallah. Mangga atuh para mitra dongeng nu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom. Kawargi-wargi di mana weligina mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa diambo hiburan pang beberapa mana. Mangga nyangakeun Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-31. Hapunten para mitra, sanes 31 geuninga. Lepat sanes 31 hapunten. Bagian ka-34. Aduh, hapunten para mitra tuh nya aya we lepat namanya. Bagian ka-34 mangga nyangakeun ngamuleresnya. Bagian ka-34 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng panggoberahmana. Mugi-mugi salamina para wargi aya dina kawilujengan, salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga para mitra sadaya urang teraskeun hanca dongengna. Para mitra sadaya dongeng karangan Aan Merdeka Permana anu judulna Gelebugna Angin ti Rawa Ono. Dari karaos ayeuna nincak bagian ka-34 nya para mitra. Mangga urang teraskeun deui atuh kasugri wargi-wargi urang Ciamis wilujeng ngadangukeun deui mugi katampi kalayan kabingahan. Mangga urang teraskeun hanca dongeng. Para wargi sadaya mungguhing ari Bendara Wadana Raden Bratanagara sasat pangagung anu kedah tumut ka pamarentah Walanda. Cenah para wargi sadaya kedah tumut ka pamarentah Walanda anjeunna teh kapan pangagung ti Batawi teh cenah para wargi parantos nibankeun pancen malar rawalakbok disaatkeun kalawan waragadna sagemblengna ti pamarentah. Rakyat teu kudu ilu biung dina urusan waragad sagemblengna ditangkes ku pamarentah. Alhasil Bendara Wadana kudu tetep neangan akal malar cenah para mitra sadaya. Ieu garapan nampak pangrojong anu gembleng ti ambarahaya. Harita juragan Bendara Wadana para mitra sadaya cumarios. Geus daru ula ngarti kasing sakur kabeh pamanggih ti ambarahaya. Ula hartina mah nya oge ngahaturkeun nuhun ka andika nu geus neangan katerangan anu jelas naon sababna ambarahaya teu satuju lamun seug eta rawa digaringkeun. Tapi kula minangka pangagung di ieu patempatan nu ditugaskeun pikeun ngagaringkeun eta rawa. Nu penting ulah nepi ka pugag. Sabab nyaatkeun ranca di lakbok teh sagemblengna jang karaharjaan ambarahayat. Kitu saura juragan Bendara Wadana para mitra sadaya. Jelas-jelas anjeunna parantos ngajelaskeun yen eta pagawean ulah nepi ka pugag. Nu hartosna mah rawalakbok bakal disaat. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Kocapkeun para wargi sadaya harita teh meuni rame. Kayan rame kacida para wargi sadaya di hiji patempatan. Memang di eta patempatan di hiji tempat anu memang jauh ka ditu jauh ka dieu. Malah mah kontan make jeung dokdak sagala rupa para mitra jiga-jiga geus mulai anu digarawe.
aya nu keur motong-motongkeun tatangkalan, aya nu keur nuar tatangkalan jeung sajabana di eta patempatan teh para wargi. Rame naker di eta patempatan. Si horeng, si mana horeng, cenah para mitra Ambara Hayat rancah keur boga gawe. Gawe naon cenah nu keur dipigawe ku maranehanana? Teu aya sanes para mitra sadaya rek ngabedahkeun eta ranca teh. Ranca bakal digaringkeun cenah para mitra sadaya. Malah mah atuh eta geus digaringkeun bakal dipake jang kapentingan umat manusia. Kitu diantarana para wargi. Ambara Hayat harita teh para mitra sadaya tuluy nyarita, "Sok eta, bobok tah, kuta nu halangan masuk bobok bobok." Para mitra cek nu saurang, "Waduh, berat atuh. Ngabobok nu kieu lain pagawean enteng-enteng. Lain pagawean memeh sasarap, merukan teh. Ieu mah batu ieu. Batu euy. Cing sanu gede tanaga ieu. Hayang nyaho ieu. Sok ka dinya. Kumaha carana ieu?" Para wargi sadaya harita oge kabeneran pisan juragan Bendarawadana anu mingpin eta Ambara Hayat dina enggoning para wargi sadaya ngancurkeun eta patempatan. Malah mah kulantaran geus siap sadia tadi ge disebatkeun yen cenah para wargi sadaya sing sakurwara gadeh ditangkes ku nagara cenah para wargi atuh harita ge jiga nama henteu sagawaya make ngaluarkeun oge cenah para wargi senjata-senjata andi antarana teh cenah para wargi pikeun ngancurkeun batu. Salah saurang Ambara Hayat marentahkeun, "Awas, ngajauhan yo. Sok teh batuna urang hancurkeun." Para wargi anu mulia bener we. Eta batu diancurkeun para wargi anu mulia. Geus kitu mah atuh harita teh harita ge atuh geus ancur batuna mah langsung eta tirawa teh ngalir cai. Ngalirna teh kawalungan Citanduy. Caina para mitra sadaya nuju kawalungan Citanduy. Kadenge sora nu keur digarawe gogorowokan atuh nitah kabaturna para wargi rame naker dina mangsa harita. Masih kene aya dahan kai nu kudu dirungkadkeun cenah. Atuh rakyat didinya menidokdak para mitra aya nu ngaragaji jeung sajabana. Aya oge anu keur nuaran atuh nutuhan tangka nu ngaragaji jeung sajabana. Dina kaayaan kitu mah eta tangka teh langsung rungkad sapada harita. "Tah, sok alus geus rungkad bata. Ulah ngahalangan jalan cai." Cek Ambara Hayat nu sejen gogorowokan para wargi sadaya. Memang ari manuk mah disarada maklum di leuweung atuh para wargi. Disarada menepting geleber kulantaran tatangkalana dituaran. Memang aya tangka dituaran paragi tempat manuk atuh manuk meniting geleber kaditu kadieu bari disarada. Mudok dak digarawe tetep kadenge para wargi nandakeun eta teh lain pagawean enteng-enteng dina enggoning cenah rek nyaatkeun nu disebut rawalak bok teh para wargi. Para mitra anu mulia memang dina kaayaan kitu teh atuh aya deui masih keneh nu can beres pang-pang nama cenah aya nu kudu diancurkeun deui lantaran batu tetep ngahalangan jalana cai. Malah hiji Ambara Hayat salah saurang Ambara Hayat nu tadi ge marentahkeun manehanana marentahkeun deui, "Awas mundur ye, kan urang hancurkeun ti dieu yo." Nya bener we para wargi sadaya. Geus kitu mah atuh golontor cai teh ngagolontor tarik naker nuju ka balungan Citanduy. "Horse!"
Orse, oi. Waduh tuh, beres ayeuna beres tah. Sok beres keun euy. Eta kade kabawa palin. Para mitra anu mulia rame cakah ciki jalma dina nggoning harita rek nyaatkeun rawa anu kasebut rawa lakbo. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita ge para wargi ambara hayat anu saurang deui atuluy nyarita. Ayo euy, gebat ah. Sok urang saatkeun di rawa yeuh. Sok dulur tuh, nu halanganana geus beres ayeuna mah. Tinggal gue lontorkeun seutik-seutik. Tah sok aya nyieun kamalir urang yeuh, ame caina gancang menuju ka dieu. Nya geus kitu mah para wargi sadaya kabeh turun ka rawa. Nyaeta nyieun kamalir sangkan cai teh nuju kana kamalir. Lantaran liang cai anu kacitanduina ayeuna mah geus bobol. Kitu jeung kitu bae. Para mitra kaomdang, memang ambara hayat di etapa tempatan diranca estu sauyunan. Dina nggoning para wargi sadaya gawe babarengan. Nyaatkeun rawa lakbok teh para wargi geus kitu mah aloba nu tarurun ka rawa maksud jeung tujuan nyieun kamalir. Malah salah saurang ambara hayat nyarita, mangka hade euy sing ati-ati. Bising aya sato galak babakuna mah. Awas bising aya orai sanca ke. Merungat teh kumaha? Orai sanca mah urang teh dibelit Awas bisi manggihan buaya deui babakuna mah deui. Buaya teh atuh. Lain kaulinan, jeung deui teu bisa dijadikeun enteng-enteng deui. Hati-hatinya, hati-hati. Cek nu saurang. Nu keur digarawe teu weleh gogorowokan nepikeun ka patempatan anu sapopoena sepi jempling ngadadak rame ngageder para mitra jeung gandeng ngetepugu. Sedengkeun manuk-manuk mah tetep harita teh para wargi sadaya hiber kaditu kadieu jiga nu ngarasa reuwas oge. Manuk-manuk leuweungkon kitu keneh cenah para wargi reuwas kulantaran tempat maranehanana geuning cenah aya nu ngaganggu. Para wargi sadaya harita ge ambara hayat arayat nu sejena nyarita. Blah, ina ayana mau ngamuk gajah mata ge. Aya siku si wulu-wulu. Nah, tenang we. Urang hurup we, urang potaran. Nah, manusia make eleh teuing kudu kitu patut beurina ge. Yo, manusia kudu eleh make heulanan. Urang teh boga akal jeung pikiran deuleu. Cek ambara hayat nu sejen. Memang rakyat-rakyat boga pamanggi. Pamanggihna sewang-sewangan. Kalan-kalan teu sarua. Memang disebutkeun cenah para mitra ai buuk mah sarua hideung, tapi pamanggih sok beda-beda. Harita ge eta babakuna mah cenah para mitra nu nyarita kitu teh anu sompra dina cacaritana. Nyebutkeun aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata cenah wah dihurup we cenah ku sarerea. Kitu ceuk nu sompral. Para wargi kaum dangu kaayaan para mitra sadaya rame naker. Ayeuna mah anu kadenge teh loba gecrak-gecrukna macul jeung nyacaran tutubuhan para wargi sadaya. Mun tadi cenah dokdak cenah nuaran tangkal, ayeuna mah gecrukna macul nu kadenge. Malah kaayaan di dinya teh para wargi sadaya keur kaayaan kitu teh memang keur nyieun kamalir. Hartina mah nyieun kamalir di tengah-tengah. Maksud jeung tujuan caina jalan kadinya ngaliwat kadinya. Anu engke disalurkeun atawa ditujukeun teh ka walungan Citanduy teh. Aduh anu macok euy, ceuk salah saurang. Para mitra ngagorowot nyebutkeun aya nu macok. Salah saurang nu keur digawe ngagorowok jiga-jiga nanangan kanyeri. Aya nu macok cenah ceuk manehna teh. Kala ceuk nu sejen ditanya deui, "Hah? Dipacok naon ari maneh?" "Dipacok naon? Dipacok naon kisina?" "Uluh. Eta mah orai. Awas,
cek nu sejen nyamperkeun bari gogorowokan. Atuh orai hideung sagede leungeun budak anu ngagang ngaleor ngajauhan teh kuat pada ngudag. Pada ngadekan nepikeun ka awakna marisah para mitra sadaya. Nepikeun ka jadi sababaraha potongan cenah kitu. Males pati. Dumeh aya nu dipacok. Bangke orai dipepejet, disik-sik, dicacag di walang-walang para mitra. Disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacag di walang-walang. Kulantaran wani-wani macok segala rupa. Tapi kaayaan mungguh namahan gembet. Sabab kakara oge maihan orai. Geus kurunyung di cenah para mitra buhaya datang. Ukuran nama leutik tapi gengas jeung lingasna. Lain bobohongan. Lain beja cenah ganas jeung linghasna para mitra sadaya. Lain cooeun nu pangangguran. Untuna ge rangeteng, kolu ngegel kana leungeun pagawe, nepikeun ka cenah ampir rumpung. Waktu diudag diberi buntutna ngabintih nepikeun ka aya pagawe nu barared hariguna dibintih ku buhaya tea. Kitu cenah para wargi sadaya. Memang di eta patempatan bubuhan dirawat. Meureun buhaya cenah para mitra didinya teh betaheun datara aya nu ngaharu biru. Pon kitu deui tadi orai hideung kitu keneh betaheun. Kari-kari ayeuna diganggu ku manusia. Saeutik gedena meureun manehna teh mun ngalawan teh mangalawan atawa cenah manehna ngabela diri. Harita para wargi buaya pada ngepung. Cik salah saurang, paehan ta buaya paehan. Cek jalma teh para mitra ayuh-ayuhan ayeuna mah. Atuh buaya teh dikepung wakul buaya mangap dibalik para mitra sadaya. Buaya dikepung wakul buaya mangap ti sabanjuru. Aya nu ngamaledogkeun bandring para wargi, aya nu nojoskeun tumbak tur dina seuh-seuhanana, dina akhirna sanajan sakumaha eta buhaya gangasna. Atuh teu burung weleh ku manusa mah buhaya teh palastra karibanusa. Kitu kaayaanana dina waktu harita para wargi. Ambara hayat nu keur gotong royong, gawe babarengan dina nyaatkeun ranca. Dina pamustungan mah kalah ka morosato, ku alasan bisi ganggu kanu keur gawe. Atuh loba jalma gawena ngudag-ngudag sato. Geus puguhing orai atawa buhaya jeung bayawak mah. Dalah sato-sato leutik kayaning leunyai atawa babah kaur nu aya dina sela-sela dahan oge kabeh dikorehan para mitra. Iwati manuk we nu diantep tada manuk mah hiber cenah ngajauhan. Jeung manuk mah teu ganggu ka manusia. Manehna masieun hiber sote bakat ku sieun ku manusia. Kitu kaayaanana di eta patempatan. Memang para mitra anu mulya. Tadi ge disebatkeun cenah. Atuh kabeh oge sato dikorehan, bari akhirna diparaehan. Atuh ari lauk mah malah diarala, teu sasatna hayang dibeakeun kabeh harita. Lauk teh cenah kabeh diala. Mang Lendra harita teh tuluy nyarita. Aduh heueuh nya. Benerna mari sato lalina kaya linglonok jeung kadama tuh. Ulah teh diparaehan watir. Yang memeni kabeh ditumpulkeun. Keun bae atuh dan nu kitu mah moal ganggu ka manusia badina oge. Ieu mah meni kabeh diparaehan. Heueuh. Nu ngaganggu ka manusia we paehan disotengan. Anu kira-kira teu ganggu mah tapi atuh nyaha. Manehna sina harirup. Ceuk Mang Lendra ngageunggeureun kanu keur ngaralaan sato. Ari Mang, mun teu dipiheulaan dipaehan kana tangtu, urang nu diancam mara bahaya atuh. Marukan teh di tempat kieu mah urang teh kudu ieu we, carincing pageuh kancing, saringsat pageuh iket. Tah boa-boa tina sato nu leutik kieu, urang teh dipatil atau dipaehan ku maranehna. Umatak dina kayen kieu mah urang teh kudu bener-bener sato leutik mun orai ge yeuh. Mun macok urang teh
Wah, bisa-bisa palastra atuh. Marukan teh. Tuh, bukti na tuh, kikedi tuh. Tuh, bitis na bareh dipacok oray. Cek nu digawenya caran tutubuhan, nu ngahalangan jalan acai. Ya bunganya we, atuh diganggu ku urangna. Coba lah mun teu diganggu, meureun antep we, teu nanaon. Kan isi ngaleor ka mana we. Kitu. Tah, jeung deui lamun nya manehna teh macok so teh. Bakat kureuwas jiga nama. Oh, ngabela diri we, sandeuna manehna macok teh. Da lamun ku urang dibere jalan mah meureun. Oray ge ngaleor ka tempatna mun kitu. Keun sina hirup di mana we hirupna mah. Kitu pokona mah. Cek Mang Lendra para mitra, mang menangkeun satoranca manehna teh. Ya, adika mah sok nyanyahoanan. Sok nyanyahoanan adika mah. Yo, pokona aku kumaha bae oge nu sok ganggu mah sato ka manusia, yo. Paehan we. Ulah diantep. Ranca teh kudu jadi tempat jang bubutuhna manusia. Lain keur mentingkeun sato bari ge. Pangna digaringkeun teh ye keur kapentingan umat manusia. Ieu mah sato mah geus we. Sina paraeh di dieu mah. Tong aya sato di dieu mah ge keur kapentingan umat manusia. Tak kitu pokona mah. Jadi nu pentingnya sabot urang butuh ku ranca. Jeung kahirupan urang meujeuna sato diusir atawa malah mah kudu dibasmi pisan nepi ka leudis kitu naon-naon. Utamana mah sato nu teu aya mangpaatna jang manusia lah pokona mah. Lamun aya lonok ge da naon mangpaatna keur manusia itu. Paehan we kadal-kadal ge paehan kadinya. Cek salah saurang nu keur digarawe ngasongkeun pamadeganana ka Mang Lendra lantaran jiga-jiga Mang Lendra anu mang menangkeun ka sasatoan nu aya di eta patempatan. Para mitra pamiarsa, urang teraskeun deui hanca dongengna para wargi sadaya. Sabot Mang Lendra jeung salah saurang ngapagawe keur guntreng patelak pamadegan. Di tempat sejen geus ibur deui bae cenah sabab aya pagawe nu dibintih ku buntut buhaya. Malah nu ieu mah lain sakadar tatu tapi nepikeun ka ngemasi pati. Sabab iga burungna potong. Atuh ku sabab kitu buhaya geus pada ngepuk bae nepikeun ka nasibna ge sarua leungit teu nyawa. Bendara wadana para mitra sadaya, harita teh kabeneran atuh manehanana tumanya ka Bimarkona. Kumaha cenah bejana Markona? Mutaratu diranca teh teu pati parna, saur juragan bendara wadana. Atumanya para mitra ka Bimarkona. Harita teh sareng sena garapan poe kahiji. Sumuhun anu taratu mah tos diladongan sumuhun. Teu sawios-wios ieu gamparan. Namung ari nu saurang mah rupina tos dugi kana titis tulisna we kitu manawi oge kitu. Janten nu saurang mah rupina mah kitu lah. Kitu ta gambaran. Oh, kitu teh kitu kumaha? Sumuhun dugi ka titis tulisna. Tema Bimarkona nu keur ngaladenana tuang leueut di pendopo. Nya, kaula ge ngadenge. Karunya kula wargana Ki Ajali ditinggalkeun ku jalma nu sasat geus jadi rancatan hirupna pisan. Saur juragan bendara wadana para mitra sadaya. Harita teh sawantena jiga nu sedih kingkin nampi katerangan samodel kitu. Sumuhun kana kitu pisan gamparan. Margi Ki Ajali teh salami ieu teh banting tulang, makiekeun hirup-hirupna rumah tangga teh kitu tah manawi oge kaula nun. Tema Bimarkona sarua milu sedih. Kaula tanggung jawab. Kaula tanggung jawab sababnya kaula nu marentahkeunanakeun kahirupanana kula wargana nu ditinggalkeun ku kaula deuk di bayuan. Saur juragan bendara wadana para mitra. Anjeunna cenah bade cenah artosna mah meureun aya kaemutan pikeun kula warga nu ditinggalkeun. Atuh saupami leres kitu mah kalintang untungna pamajikan pun Ajali manun. Margi sanaos salakina palastra
kahirupanana kajamin. Ari samodel jisim abdi kieu. Ye teu sanak teu salaki, cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Sanes ukur babasaan gamparan jisim abdi mah. Cek Nyi Markona para mitra atawa Bimarkona lumengisor. Nah, ari Anika bet jiga nu sirik. Dumeh batur ditinggalkeun pae ku salaki. Anika apanan geus teu boga salaki, teu kudu sedih Anika mah deuleu Markona. Saur juragan Bendarawadana ngageunggeureurkeun dumeh Bimarkona para mitra sirik ka pamajikan Ki Ajali. Sumuhun gamparan, kieu geuning nasibna awewe nu teu gaduh salaki. Tapi sanes dumeh ditinggalkeun maot da geuning. Ari muhun eta geureuhanna pun Ajali mah ku salira di bayuan. Cek Nyi Markona, geus pok deui we kabita ku nasib batur. Bot Anika mah aneh mikir teh Markona. Nah, make kudu ngarepkeun pangasih. Apan aya Anika teh keur babakti ka kaula. Anu kana tangtu bakal boga pangupa jiwa Anika mah. Saur juragan Bendarawadana. Sumuhun, heuheuy, dah hapunten, gamparan hapunten. Cek Bimarkona akhirna nyikikik seuri. Waktosna see para mitra.